Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pambebrahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya kisuna di mana ayana alhamdulillah. Dina danget ieu urang tiasa ditepang nanggukeun deui sareng lajenganana carita si Kancil ti Pakidulan anu baris ditaratas ku Mang Dedi bagian anu ka-15 namanya. Sakumaha nu kantor ditaratas dina hanca nu katuna bagian ka-14. Pedaran Mang Dedi kepagatuan dina mangsana medarkeun kaayaan alam pabogeran di hiji pelueungan khususna atuan keur maroro mencek harita teh menang karuas sepeda babaturanana jeung anjing sadua-dua nepikeun ka paeh aya nu ruksa sagarupa nya pajarkeun teh cenah aya jang topan teh disebutna anak juri atau anak setan. Kumaha atuh para kaum dangu lajenganana carita langkung paos mangga urang sami Bandungan ku sadaya. Kaayaan alam di piluwengan beukeulilah beukih beurang bae. Anu moro ngariung harita teh sabab udagan leungit alias mencekna. Malahan mah menang beja sagarupa tilu menang cilaka. Aya anak juri cenah anak setan cenah anu mergasa kamaradeh mah. Atuh kabeh-kabeh anu ngariung colohok bengong terus lempang nuturkeun ka si Abah. Pepatana teh ngaleuteh bari jeung mawa kapanasaran. Hayang buru-buru nyaho cenah ka anak juri. Barang ngok teh kaurut yang topan eureun tadi, si Abah ge ngajenghok. Lantaran naon? Lantaran nenjo anak buahna ngajoprak deui bari jeung kumarurung. Jabaya anjing ngajoprak sadua-dua. Ya, kunyaon ieu teh ya anu boga pagawean kieu teh. Si Abah nunjuk kana pangke anjing bangun anu luas jeung hanjelu. Nuhun, ieu teh pagawean anak juri Abah. Si Uhli harita nyebutna teh anak juri kajang topan teh. Atuh harita si Abah nepikeun ka ngahuleg. Lain teh anak juri kumaha teh? Mana tuh? Mang telukna? Cek si Abah kerangkrung. Ya dongengna teh bah. Tadi kurinenyo mencak luncat. Kadieu sidik pisan jelas. Dakatenyo sajorelat semu anu beureum cekeng teh. Diberi we ku anjing sadua-dua. Ya ukuring teh diudang kuduaan. Nah ari gok teh nyampak aya anak jelema. Ting anak juri, ting anak jelemangan aneh. Aneh kumaha? Papakeanana beda jeung urang-urang Abah. Na kumaha kitu? Bajuna teh tina kulit maung. Celana kulit me, bengkerna sirah kulit waru. Jeung bawa iteuk deui ongkoh. Teh. Ari bukna panjang ngarumay Abah. Kasep nama ari budak nama. Ngan kitu papakeanana aneh Abah. Ayah. Kamana ieu nya? Hah? Jeung korek ya. Kamana ieu nya? Cik Abah jeung colohok. Setengah teu percaya jeung nyentak deui. Teh atuh bah tong disentak reuas teuing kaya tanyakeun ka si eta. Si Uhli nunjuk
kanu ngajoprak anu hati tadi atun anu tadi dipabuk kepeteyanan aku Jang Topan. Atuh ngajawab berjeng kumarurung dan nyari keneh. Kayak hahaha. Sok kumaha aja. Lempangna kaditu Abah. Tuh nyerang jalan satapak anu mudun Abah. Ayo, barudak euy. Siap. Si Abah marentah sumangetna kerangan. Latwe pohok kana udagan mah. Geus teu inget kana mencap. Da hayang manggihan heula anak jurita cenah. Bring atuh indit nuturkeun. Si Abah anu tatu atuh harita maksakeun hudang dibebeyeng ku si Uhri. Dibawa indit nuturkeun ke gedungna. Lempangna rada gancang atuh nu tatu mah tinggaleun. Kapaksa we mandirikeun maneh daek teu daek. Sedengkeun Jang Topan anu jadi udaganana geus waspada. Manehna ngarti yen dirina diancam bahaya. Nu mata geus taki-taki bisi musuhna narajang deui. Ngan ari manehna mah daya niat ngabinasa deungeun. Teu hayang nyelakakeun batur ukur kitu we ngajaga diri ngabela awak. Naon ieu nya teu pupuguh rek dewak uing mah. Cek Jang Topan dina hatena berijeng tetap waspada. Ari si Abah jeung batur-baturna teu ngaromong, tapi minang kajawabanana si Abah teh narajang ngupereupna beri lempeng kana cukang irung Jang Topan. Yang sulung si Abah luncat kan sakilat Jang Topan oge ngalengkahkeun ka katuh. Leungeunna atuh diayunkeun hiuk jebet. Dibabukeun kana leungeun si Abah. Wah ayah ya. Si Abah harita kene oge nepikeun ka peparengkelan. Aduh, ayah ya, nyeri sadeuleu, goblok sia. Ceuk si Abah gugurbugan. Leungeun meuli asar remuk bakat ku nyeri. Jang Topan atuh ngagigih we seuri. Lucuna nyokolot abrug-abrugan nahan ka nyeri. Anu tiluan colohok bengong tapi teu lila. Kaburu sadar yen manehna teh atuh boga tugas kudu newak Jang Topan. Jeung deui asa dihina we asa diungha ku budak satepak. Anjing anu gede gawena jadi korban. Jaba aya balad anu cilaka di kebun pepeuteyanana. Batu maju atuh lin lu wae. Ceuk si Uhwi mereh sumanget ke baturna. Serepet sarerea atuh hari ngalogas bedung. Arek narok tarangna atuh Jang Topan. Hiuk bedung dibubat babit lencang atuh. Jadi tu mah atuh. Jadi tu nama nyingsieunan meureunan ka Jang Topan teh. Tapi Jang Topan atuh geus kungsi diwarah silat ku Aki Surasa. Sok sanajan ukur tambah lumayan oge, mendingan keneh dibandingkeun jeung anu tiluan mah. Da eta we Jang Topan mah atuh nepikeun ka teu keueung teu naon nenjok musuhnya nyakal bedog teh. Kelakah spok harita. Sok kadek uing ari wani mah nah arek tega ngadek pantar uing. Ci sok saha anu bisa. Ngahina sia ka aing. Dikira aing teh teu wani kitu. Modar sia kunyuk juring. Syup atuh harita. Bedog Uhwi atuh nyamber kana beungeut Jang Topan. Tapi edas Jang Topan oge ukur ngalengkahkeun sukuna salengkah buru ka tukang. Kepos bedog si Uhwi harita ngahakan angin. Anggangna dina peuheung Jang Topan aya meureun kana satengah jeungkal mah. Waktu bedog meleweng ka gigir Jang Topan maju deui salengkah. Bari jeung ngadorkeun itu kana iga burungna musuh. Hiuk jubet. Si Uhri harita ngaku ngacerit, bedog ngaclang leungeun ngadadak asa komper tuh pisan tanaga. Ceuk si Uhri terus harita mundur, bari jeung nyengir muringis nyeri, nahan ka nyeri dim ka peurih. Tanaga ngadadak sirna, wawanen atuh pikeun tarung teh jadi leungit. Udang ajar-ajaan si anak jurig ieu mah yeuh, bawalak. Ceuk si Abah, bari jeung kakerot huntuna panon bolong ka Jang Topan. Uing anak jurig, idinya bungaok. Ceuk Jang Topan.
Setan ala siap budalan oi. Cek si Abah jadi biji amarahna. Nu tadina hayang nangkep hirup-hirup teh. Ayeuna mah jadi nitah maehan. Seok dua bedungan nahan cajang topan. Tapi edat ngan sakilat ditakis atuku itu teh. Cong bedung ngacong. Nu saurang deui mah atuh ngudukung sabab tonggongna kebenangan ku itu. Jang topan atuh teu bisa majar kumaha. Teu bisa hudang deui tulang tonggong asa potong. Sok saha anu rek maehan uin teh sok ayo cek si topan nangtang komo asa aya jalan hayang ngajajal pengabisana lantaran geus mang taun-taun tetepung jeung jelema sejen sakalina tepung teh beut diparengkeun atuh jeung anu ngajak gelut atuh jang topan teh boga anggapan yen jelema teh geuning jahat hungkul. Ari si Abah anu tadi teh ngasajongjongan mah ngahulang we bingung pilampaheun. Lantaran nenyo anak buahna atuh geus palastra kabeh. Da memang deh atuh eueuh anu ahli kana gelut mah. Kabisana teh kitu we kana moro ari ayeuna dititah gelut. Tadina mah atuh nganggap hampang meureun ngalawan budak leutik. Tapi edas kanyataanana kalakah beak kabeh ngalalamru. Lebah dia si Abah mikir, kumaha carana supaya bisa mawajang topan ka imahna? Terus atuh kerantrung berinjeun manyun yang muter utek dengan akal. Lila kulila breh aya ilham. Ujug-ujug sarenge we si Abah teh seuri jiga nu gelo anyar. Pok ngomong leuleuy jeung Daria. Geus jalu, ulah hayang gelut deui nya. Sabab gelut teh goreng. Abah mah kitu teh hayang nguji nya kana katanginasan hidup jeung kawas padaan hidup tah kitu geuning bukti hidup teh lain budak samanya tapi rancingeus pinter jeung gesit ieu teh hiji ciri yen hidup lain budak samanya lain budak acah-acah tah dawing mah geus asak cek jang topan beri jeung rada nyerenge asa diajak heureuy diomongan kitu ku si Abah teh. Jang ujang mah ulah sok ngabanyolan ka kolot pamali hampura Abahnya cek si Abah ngadeuketan terus ngasongkeun leungeun anu beulah katuhuna ngajak sasalaman maksudna mah. Ari jang topan atuh teu talangke gep. Ujang topan harita ditampanan paroman marah mae teu boga rasa ambak. Teu neuteuli kanu opatan teh. Biasa-biasa we jang topan mah. Teu jiga-jiga tas gelut. Ngaran Abah mah Rohmad nya. Asa di kampung Cijujur tuh di ditu tuh. Dilaneuh cek si Abah ngaku ngaran Rohmad. Jeung nyebutkeun lemurna. Abah Rohmad. Cek jang topan ukur calohok. Kawas teu pati butuh ku ngaran batur. Rohmad. Ngaran Abah teh jang. Malahan bagus katelah Abah Rohmad tukang ngoroman cek. Ari ujang saha ngaran? Bah Rohmad nanyakeun ngaran ka jang topan. Ngaran uing mah topan alus di ngaran teh jang paingan pinter jeung kuatan atuh da ngaran oge topan keke ari ujang anak saha anak jelema atawa lain si topan bengong anak jelema atawa lain nya anak jelema atuh cek si topan rada muncereng saha indung bapak tah lebah dia jang topan ngahuleng. Manehna bingung menang pananya kitu mati si Abah. Sabab eta pisan anu kedetangan ku manehna ge. Hayang geuranya saha inung bapakna ngan hanyaka akina candaikeun nerangkeun. Dasaratna kudu cukup pula umur cenah jeung kudu kana heula ilmu panemu jampe pamake. Jang, nyaha kalah ngahulang jang topan?
nya teu boga bapak. Cek si Abah atuh bari jeung neuteub. Malah anak buahna oge carolohok tapi eueuh duani ngomong harita mah. Koe mah teu boga indung, teu boga bapak. Oh. Tapi nyaan anak jelema nya. Cek beja mah. Heeh cenah uing teh anak jelema. Jang Topan bangun asa-asa. Eta saha anu ngabejaan ka Ujang? Aki uing. Aki naon jelema lain. Naon? Make nanyakeun nu kitu. Nah uing disangka anak naon kitu? Jang Topan muncereng ka si Abah. Teu ngeunah ditanya kitu teh. Panon Jang Topan melotot huntu ka kerot. Puguh we si Abah ruaseun. Gentak atuh sasaduh deui. Ulah kitu kasep ulah kitu. Hampura jangnya hampurannya. Maksud Abah teh hayang terang. Nyaha saha Aki Ujang teh? Ngaran Aki Uing mah Aki Surasa. Di mana cicingna? Di Pasir Bentang. Atuh eta si Abah nu katelah Rohmad ngahulang. Mikir-mikir eta ngaran, tapi teu kapikir. Da kakara ngadenge harita, ret ka si Uhri nu direret curing hak, tapi teu ngomong, can ditanya mah. Uhri, si lain nyaho Pasir Bentang. Naon sia ditanya teh? Teu nyaho Mbah. Sadu nyaho? Sararea jempe sarua teu nyahoeun. Beuke Jang Kasep. Ari Pasir Bentang teh pelebah mana pernahna. Nyokot Pasir Bulan, landuhun Cimega. Jang Topan sangeunahna we. Kajang, Ujang teh makhluk angkasa gitu. Itu dinian teh mudanya. Saha dinian teh? Teu wawuh teuing uing. Cek Jang Topan. Kalakah malik nanya. Teu nyahoeun ka dinian teh. Aduh bingung emay euy. Baiklah moal aya tungtungna ieu. Nyaritakeun anu kitu mah keun. Engke deui lah urang pancak ka kieu ayeuna wakil Jang. Abah rek nanya, ari Ujang daek mun dibawa ka imah Abah? Daek we atuh. Asar bi kanyaah. Ulah di perangan cara tadi. Dijamin halah Jang, moal disangsara manyakomo atuh di perangan mah. Tadi ge lain rek niat jahat Abah teh. Eta mah nguji we ngajajah ditulin Uhri. Cuk si Abah bari ngarere ka si Uhri. Lain mon. Cuk si Uhri hampir nyebut lain. Tah itu Jang. Kumaha daek atawa ngadaek yuk atuh. Urang ka imah Abahnya. Resep beraso babatur. Kebeneran Abah ge boga incu lalaki di ngaranna si Bayu. Cek si Abah someah pisan ayeuna mah. Pernah naon? Kasih angin. Nah teh Ujang begitu atuh. Ujang mah. Nya dulur atuh meureun. Hayu buru lah teu ngomong wae. Jang Topan kasida atuh heunana aya anu ngajak ka lembur teh. Keur mah eukeur atuh manehna teh. Keur bingung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Can nyaho naha ka mana anu kudu dituju. Lembur-lembur can wau, desa-desa jak itu keneh can apal. Manakomo atuh. Kapangneusina ari ayeuna aya nu rek ngajak nya puguh we Jang Topan asa mombok manggih gorowong, lir anu nugar cadas manggih emas. Asa ditonjok congcot teh meureun pibasaheunana. Atoh we pokona mah. Atuh geus kitu mah bring we kabeh ararindit. Abah anu katelah si Bah Rohmad ti heula dituturkeun ku Jang Topan ditema ku anak buah Bah Rohmad anu raripuh leumpangna kalayan tengang adug-adugan anu cungar-cengir anu nyengir aya ngajugjug ka eta lembur nu katelah lembur Cijujul. Di setengahing perjalanan garecok ngobrol
teu jiga-jiga tas garelut. Kawah jeung balad we ayeuna mah. Ari angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada. Kawas anu ngahaja atuh nembongkeun kasukaan. Bungah nenjo Jang Topan aya anu mawa teh. Mata poe geus mulon harita teh molotot we kawas anu embung papisah jeung Jang Topan. Kahayangna teh nyaksian we terus salalawasna. Di jojo dingkes sanak mangsa, teka catur lila di jalan. Gok teh atuh Abah Rohmad sapara kancah ka hiji lembur. Jadinya mah kadenge sora hayam jago, hayam kampung kongkorongo, kadenge sora lisung jeung anu gedak kedok narokan suluh, jelas tur sidik. Gagak ate pangisina lembur teh. Imah-imah parentul, pakarangan anak lalega dipelakan ku rupa-rupaning palawija jeung tatangkalan anu umurna panjang. Iya lembur si Jujur teh Abah. Cek Jang Topan harita. Iya aya iya tah. Nya ieu pisan lemur Abah sabatur-batur. Di mana imah Abah? Tuh di tongo rada mencet tilu loba. Tah jalanna ka dieu. Cek si Abah bari nunjuk ka kenca. Terus ilek mengko dituturkeun ku Jang Topan. Ngan Jang Ukli jeung baturna ngarandag. Tah, we mah moal jajab tapi ka imah Abahnya. Pisah we di dieu nya arek katuluy balik Cek Jang Ukli harita bari cungar cengir. Gig. Ngan engke bade magrib adulin ka imah Abah euy. Abah. Tembak anu tiluan. Bra atuh laleumpang deui si Abah atuh bareng jeung Jang Topan. Nu tiluan mah atuh masing-masing muruk ka imahna. Bari jeung ingkluk-ingklukan aya harita teh. Ngan poe eta mah atuh gaplah balik maro teh keupat we teu meunang puyuh-puyuh acan. Sadengkeun atuh Abah Rohmad jeung Jang Topan srog kaburuan. Kasampak teh aya budak lalaki kira-kira umur 7 tahun. Ngaletak ke ulin ngome rorodaan anu jijieun tina cangkang jeruk gede. Barang red ka Abah Rohmad atuh eta budak disirikna curing hak atoh. Alah, Abah sumbing. Menang naon, Bah? Cenah, bari jeung sileuneu nyamperkeun ka Abah Rohmad. Menang anak juri teh nya teh. Menang bebatureun hijab yang. Cek Abah Rohmad satengah teu sadar. Pedah tadi atuh minang teh nyebut anak juri. Bet kacapangan hampir we kalapasan. Abah mah harianeun dihakan gerabah dihakan atah ye si Bayu Kuing. Jang Topan bade jeung nunjuk ka eta budak anu katalah si Bayu incuna Abah Rohmad. Hampura jang tong dihakan jang. Maaf si piseubeun dihakan geahnya teh. Ieu salah letah ya Abah yo, hampura we yang nya. Abah Rohmad ge teh ruasin. Sok sieun heueuh Jang Topan ngamuk. Tapi untung Jang Topan teu katutuluyan amokna. Malahan mah terus atuh ngajak sasalaman ka incurna Abah Rohmad. Jang Bayu mundur mung nampanan. Sieun meureun nenjo Jang Topan anu buukna panjang, pakaianana mah hiwal beda jeung batur. Ulah sieun Jayu, ulah sieun. Nya tah ieu lanceuk hidup ngaranna Jang Topan, hidup Bayu tuh pan alus eta. Engke mun Abah boga incu deui rek di ngaranan si angin. Cek Bah Rohmad bari jeung nyarenge. Ari incuna colohok we. Keur kitu teh celengkeung teh aya nu ngomong di lawang dapur. Wah, kamana wae ngomong teh Abah. Rek boga incu deui ti mana sia boga anak ngan hiji-hijina ge geus maot. Incu nangan hiji-hijina deui. Rek incuan ti mana deui atuh Abah? Kena naon teh ieu nya. Ieu cek babasan eta teh. Eta mah tuh kitu babasaan we hungkul pan ieu yo. Ayeuna dek kami aya
aya milik euy, boga anak dia. Bah Rohman nunjuk ka Jang Topan. Anak di pamajikan anu kasabaraha hiji sia. Abah, meni karek nyaho ayeuna sia. Iraha nyanungna dolo, meni teu beja-beja. Cek si Abah hari cek si Ambu Rohman harita teh bari camotrot bae. Nyangkana teh Bah Rohman boga pamajikan deui anu anyar dibuni-buni meureunna. Ai maneh kitu sia atuh ambo. Bagus ah ulah bakal loba tatanya kitu bisi. Salah harti teh. Sadiakeun cai teh anu hanyut angguran mah. Canutna sakalian ka dieu kami lapar yo. Yoh, kun pancak kaki mangke. Cek Bah Rohman harita. Pamajikan si Abah Rohman ngagugu. Buru-buru atuh ngelok deh ka jero dapur. Nyayagikeun pamenta salakina. Tapi hate mah keukeuh we si Ambo teh ngagaremot. Bisi heueuh meureun salakina boga pamajikan anu disamunikeun. Bah Rohman mah jeung Jang Topan unggah ka tepas hareup. Bukek Dariu ngariung tiluan. Jang Bayu adak ka Bah Rohman kakina. Malahan mah naleukeum meh kana tuur Bah Rohman. Iya teh, incu Abah teh iya. Jang Topan nunjuk ka si Bayu. Jang ieu. Moal keueung moal nonglis ye. Da boga pibaturan ulin. Cek Abah Rohman harita. Bari jeuneuh teu ka incuna bari diusapan deui sirahna. Nya syukur atuh. Cek Jang Topan bari jeung nyerengeh. Teu lila guru nyoung Ambu Rohman. Saur cai ente, saur sipan talus delo. Ngebul keneh ditambah di kogoreng gadung. Ka ambuna seungit meni melenghir. Abah Rohman atuh meni kumetap memeh kadawak pepkop. Ngomong heula ka Jang Topan. Oh Jang ah. Badang jaang heula ye bisi lapar. Tunggu we, dak nyalapar Abah. Cek Jang Topan sonagar pisan. Terus ngarongkong kana wadah cai. Laguk-laguk minum. Kadawak kana sipan talis delo teh. Camoel atuh harita lak diteureui bangun anu nikmat. Teu wudu Jang Topan teh meningaliman ngadaharan sipan talis. Terus atuh ngadaharan goreng gadung tepikeun ka warengna. Eureuleu teuram. Abah Rohman mah ngarekepkeun silana pok ngomong kanu jadi pamajikanana. Ai ambo. Naon? Kieu geura kieu. Kieu teh sarakonya. Abah teh manggih budak di jalan. Leumpang sesoranganan, teu puguh-puguh anu dijugjugna, teu puguh indung bapaknya. Tuning mantak pikabacireun pisan. Terus? Ulah tutung ngagokan batur keur ngomong teh. Ya, kulantaran kitu urang ieu salaku manusia nu boga rasa rumasa jeung percaya ka Nu Maha Kawasa. Nu nyiptakeun manusia jeung alam katut pangisina. Wajib ngabantu ieu budak. Maksudna? Pikeun dipiara urang dianggap anak pribadi weh. Ieu budak teh. Urang jieun anak angkat. Ari urang jadi indung asuh jeung bapa asuh. Bener kitu ngomong teh kitu? Cek Abah Rohman kawas anu cangcaya. Kana omongan sorangan bisi teu keuna meureun kanu dimaksud. Lah jadi Abah teh rek ngangkat anak pulung kitunya. Lain Kang. Lain mulung anak. Ieu mah lain barang anu sok bular gorer di jalan. Lain menang mulung kagak Abah teh lain kitu tapi Abah teh hayang mulumikanya kalayan rek manggih arek nganggap seperti ka anak pribadi kitu tah bebasana teh lain anak pulung lain. Cek Abah Rohman bari jeung neuteuk ka pamajikanana. Pok atuh si Ambu harita. Nyakeun bae atuh. Tapi kudu puguh indung bapana heula. Kudu puguh kokocoranana heula. Kudu puguh asa usulna mun teu puguh mah. Wah,
sangok teuing kuliah mata katempuhan we. Kumaha mun anak garong, kumaha lamun anak siluman, nyarek tanggung jawab maneh Abah. Kedu asa aya nu nyentuh kana jantung Jang Topan. Peda si Ambu ngomong kitu, hatena katodel, rasana adupak, nyeri perih matak sedih. Ari rasku kaayaan dirina pribadi. Anu memang can puguh karuhan. Saha indung bapana? Tina asal usulna? Di mana kokocoranana? Jang Topan mah tinyahungeun, poekeun eueuh wewengan. Tapi nya kitu muat-muat maneh we sanajan matak perih kana ati. Nah, henen we bari jeung ngeluk tumungkul Jang Topan teh. Ngadenge kitu pok si Ambu deui harita. Kumaha mun kitu si Abah? Kudu hati-hati sia mawa jelema teh. Cek si Ambu Rohman nanya deui ka salakina. Bener eta oge omongan ke maneh ti Ambu. Tapi dah, ya, cek pamikir Abah mah nya. Ulah kitu-kitu teuing sia teh, mikanya kanak jelema ulah loba pamikir anu lain-lain maneh. Pikirkeun mah sarupa. Naon? Dengekeun. Yen jeung papada dari manusia kudu silih pikawelas pikasih. Ulah hayang menang pangwales di manusia deui. Tapi kudu kumaha? Sia mah dengekeun heula tapi kudu ikhlas kadanya Allah dulu. Tah kitu we. Jeung arti-arti geus kolot oge. Oh, kaharti ayeuna mah tapi kumaha lamun eta jelema teh mun eta budak teh anak siluman atau anak jurig meureun matak rugi ka urangna. Coba eta. Nya aing maneh ulah kacida teuing atuh su Ambu sia teh. Udah can caya teuing aing maneh. Sing percaya atuh. Moal nya anak siluman anak jurig kitu. Bah Roman nunjuk ka Jang Topan. Anu ditunjuk beuki ngeluh ketungkul. Nyaho atuh, moalnya anak manusia kitunya. Majikanana alias si Ambu kelakah balik-balikeun. Bari jeung nunjuk di ka Jang Topan. Atuh hate Jang Topan beuki nyereset. Lain ambak tapi sedih. Ari wanci nyapih mangsanya kapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mangdeni baris neruskeun dina bagian anu ka-16 nalunya. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun. Kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.